hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki di mana wae ayana. Aturan wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa ngadongeng. Tanget ieu Aki bade neraskeun hanca anu katunda kamari nya. Kamari teh urang nuju nyarioskeun Asdun jeung Karsa anu katalangsara. Niat ti imah mah rita rek usaha kadayeuh, tapi tetela kalah balangsa. Akhirna nepi ka sarare digarduh, lapar, jajan, tapi duka bayar duka henteu. Buktina basa rentang-rentang aya nu nyampeurkeun Asdun jeung Karsa tuluy kabur kitu nya. Da kitu watak jalma anu boga dosa usik saliring dumadi sereg di buana logor di liang jarum. Kumaha terasna ieu carios sumangga dangukeun terasanana wasiat indung bagian anu ka-4. Ujang Nyai cag tunda heula lalampahan Asdun jeung Karsa nya. Engke kasampeun deui. Urang malikan heula ka tukang nyaritakeun deui mulyana jeung indungna anu aya di lembur. Bimurni geus tumamprak kana kadar. Anakna anu dua diikhlaskeun. Rek ka mana-mana ge los bae kitu pikiran Bimurni sangkan teu jadi bambaluh kana hatena. Malah tetep didoakeun sangkan salamet tur hasil anu dimaksud, sabab buruk-buruk papanjati burung palung bodoh gelo oge da anak sorangan. Jadi tetep we didoakeun kana kahadean. Ngeunaan kebon teh sanajan Asdun jeung Karsa geus teu bebeja yen geus dijual, Bimurni geus meunang beja ti batur. Ku Asdun dijual ka batur salemburna. Anu meulina sasadu ka Bimurni sabab rumasa jual beli jeung Asdun teu karana disaksian kudu jadi kolot. Bimurni teu hayang manjangkeun urusan. Ongkoh cek mulyana mah ikhlaskeun bae da dijual ku anak. Kitu mulyana mah teu boleh ngabeberan jadi indungnya supaya ulah aya pipaseaeun jeung ulah jadi bangbaluh ka indungna. Ujang Nyai kocap dina hiji mangsa nya. Harita teh wanciling sir ngulon, Bimurni keur ngareureuhkeun kacape tas kuli ngoyos di kebon. Di imah ukur duaan jeung si bungsu teh nyaeta mulyana. Pikeun nyumponan pangabutuh geus biasa kula-kuli, tara ieu jadi pikiran. Atuh mulyana soson-soson kula-kuli, kuli ngangon domba, kuli naon bae sakadugana sakapanggihna lamun aya nu nitah itu ieu tara mungpang mulyana mah disebutna teh hampang birit, rapekan, daekan gitu nya. Leuwih na ti kitu Ujang Nyai kulantaran mulyana mah bager, hampang birit, tara loba omong, sopan gitu. Jadi loba tatanggana anu resepeun. Ya ayeuna mah mulyana teh soson-soson kuli ngangon domba anu dulunganana. Buruhna lumayan, jang nambah-nambah pangabutuh sapopoe. Ujang Nyai harita teh Bimurni nuju reureuh teh atas balik gawe nya. Jol mulyana datang jingjing timbel pamahanan dulunganana. Gek diuk dina golodog, timbal ditunda deket indungna. Naon eta mul? Cek indungna. Biasa mah timbel pamasihan juragan. Syukur mul ari rajin jeung daekan mah nya teu burung we aya rezeki urang teh bari jeung halal teu matak hariwang teu matak jadi panyakit. Kumaha domba mul? Teu aya naon, sarehat, jarajag, cek Bimurni deui.
Ayah hibar pang doa ti emak, domba juragan lalintuh mak sarehat nyatuanana rampus malah geus aya deui anu anakan mak. Alhamdulillah syukur atuh syukur mak bunga ngadenge kitu mah. Tapi kadenya sing bisa ngajaga amanat. Nu jadi harapan emak mah ngan hidup unggul sabab ku lanceuk hidup anu dua mah teh geus ipis harapan. Bimurni kakara ayeuna nyabit-nyabit deui anakna anu dua teh. Anak nu dua nu lunta ti imah bisa babara minggu balik. Sawios mak ulah ngemutan Kang Karsa jeung Kang Asdun, doakeun we sing salamet tur sing hasil anu dimaksad. Tembal mulyana salawasna teu kendak ngabeberah hate nu jadi indung. Tah bener kitu mulyana kahayang emak ge kitu. Mama amanat ka hidup teh kade daduanana oge tunggal dulur hidup kene. Ayeuna kalakuanana memang lanceuk hidup tapi omongan wungkul mata pusing kasarerea. Tapi sakali deui mangemutan mangingetan eta teh duanana oge lanceuk hidup. Sanajan kalakuanana kitu ceuk paribasa oge buruk-buruk papanjati. Urang rek disaha-saha engge lamun dina hiji waktu tepungnya. Insya Allah mak amanat emak sejadi estokeun pisan. Abdi mah teu gaduh emutan awon ka sasaha oge. Komo ieu mah dah kalanceuk abdi, dulur abdi, tunggal putra emak keneh. Nya syukur mama percaya pisan ka hidup. Jung geura mandi ulah disedepkeun ka burit ke emak rek naeur cai heula nya. Mangga mak tembal mulyana. Ujang nyai nempo kalakuan anakna nu bungsu kitu mah hate bimurni meni ngemplon. Ngarasa bagja tur reueus ku pamadegan jeung pasipatan mulyana anu pikayung-yuneun. Ari mulyana terus cengkat ngaleos ka cai rek bebersih. Ujang nyai kitu nya kaayaan bimurni jeung mulyana saditinggalkeunana ku Mang Ahman. Pikeun saheulaanan mah kahirupan mulyana tentrem. Tapi luyu jeung babasan yen manusia mah sok keuna ku owah gingsir. Boh nasibna, boh pamikiranana, pon kitu deui pasipatanana tara aya anu langgeng, tara aya anu anger dina hiji kaayaan. Urang malikan deui ka Karsa jeung Asdun nya. Dina hiji mangsa Asdun jeung Karsa mulang ka lembur Cihaliwung. Tapi anehna teh teu langsung ka imahna. Kalah ulin ka mana we jiga nu teu inget ka indung, jiga nu teu inget ka dulur. Kalah bus ka warung, gek dariuk kalayan tenang. Direret ku tukang warung pok ngomong. Geuning Jang Asdun jeung Jang Karsa bagea teuing. Kamarana wae ujang teh. Asa geus lami tara kapendak ngulamprengnya. Cek tukang warung someah naker. Da memang geus teu asa-asa kanu duaan teh. Gitu. Da biasa mineng jajan jeung sok mineng arulin ngadaweung di warung. Nya di mun teu salah mah geus 2 bulan tara kalembur kuring teh. Keur diajar usaha bi di dayeuh. Cek Asdun teu eulem-eulem. Padahal lah boro-boro usaha. Pugu matak balik oge kata langsara. Sabab geus taak nandangan lara balangsak di dayeuh. Karsa mah ngadange kitu teh ukur ngarenghap bedaikeun milu nimrung. Da hatena mah teu satuju kana omongan lanceukna teh nya. Ari tukang warung pok ngomong deui. Oh, nyapai ngan atuh tara katingal. Mangga atuh bilih bade jajan nyanakan we nyaliranya. Tah, caina panas, nemecur, cek tukang warung nyarita deui.
terus ngaragamang karena pangeprak laler kepruk kepruk ngeprakan laler sina nyingka. Asdun jeung Karsa menidiak da puguh geus lapar ti tadi keneh matak jimpang ka warung ge yang barang dahar. Duanana ngaragamang kana dahareun nu ngabarak di dinya. Terus tingcamuil bangun nikmat. Tas capek tuluy barang dahar diwuuh ku cain teh anu panas puguh we pogot. Ari tukang warung pangangguran maling reret nitenan sikep jeung kaayaan Asdun katut Karsa nilik kana dedegan bet matak heran ongkoh nyebutkeun usaha di dayu tapi pangawakan kuru buuk teka urus pakaian kalotor kawas andar-andar atawa kawas tukang jajalu ngan tepok tukang warung teh ukur nyarita dina hatena heran pasti marana nusanyana ieu budak teh kerentas hate tukang warung terus melong deui ka jalan api-api teu malire kanu duaan rasa inget kana beja ti batur yen disaprak Mang Ahmad mahot Asdun jeung Karsa mah langka di imah malah aya beja kungsi ngajual tanah kalayan teu bebeja ka kolot atuh kalakuanana jadi bukur catur urang lembur jadi bahan carita balarea malah jalma sadesa geus pada nyaho barang ingat kadinya tukang warung hariwang alita ngadadak cangcaya beuh palang siang ka ayu oge nipu itu gerentes atena ret ka Asdun jeung Karsa tuanana ting karetap keneh ngararasakeun nikmatna kadaharan terus nginum meniting suruput. Bi, ari Kang Sidik tara ka mamana cek Asdun bari melong ka tukang warung. Oh nyaho sok atuh jang da ahli balantik eta mah. Tapi ayeuna mah jigana aya di imah jang da tadi meuli bako ka dieu. Pek aya naon kitu jang? Cek tukang warung penasaran. Oh ujang nyai panjaka pisan. Waktosna parantos seet. Sakitu heula nya. Kumaha lalampahan Asdun jeung Karsa salajengna? Rek naon eta Asdun make nanyakeun Kang Jang Sidik. Antos terasanana dina cariyos wasiat indung bagian anu kalima nya. Tos sakitu heula permios cak.